qala al-imamul Qurtubi ngucap sabda Imam Qurtubi lapad wa hadza sanadun sahihun la maqana fi tawi kil hadis iku sanad kang sahih kang warana cacat iku maujud bihi dalam hadis. Qala Ibnu Abbas ngucap sabda Ibnu Abbas wasagal kaum lan ngagiring sapa kaum itu hurma Rasulillah ing pirang-pirang kemuliaan pirang-pirang buta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalikal yaum ing dalem mangkono dina kama tusakul usara kaya oleh dan giring apa pirang-pirang boyongan hatta iza balagu bihim ilal kubah malah tatkala tararu Mekah ya hurma Rasulillah malah tatkala tumega gitu ya kaum bihim kalawan ngagawa hurma Rasulillah ilal kubati maring negeri Kubah kharajan nasu metu sapa manusia wa ja'alu lan anda daakeun yan nas kabeh yanzuruna iku ningali yan nas kabeh ilaihi maring hurma Rasulillah wa kana fil usara lan ana iku tetep dalam pirang-pirang bayongan yauma idzin dalam hari kala iki dalam hari iki riki balagu bihim Sopo Ali ibnul Husain Ali kang putra Ki Husain radhiyallahu anhu mamboga nilar ben saking karane Ali lan Husain wa kadalan ana ya Ali syadidal marad iku kang sangat garing qad jamaat ayadahu qad jumiat teman-teman den kumpulkeun apa tangan dorone ya Ali ala unukihi maring gulune ya Ali dibaringkus wa Zainabun wa Zainabul lan Siti Zainab bintu Ali kang putra wadon ki Ali min Fatimah Zuhra saking Fatimah Zuhra wa ukhti halan gurure wa ukhtu halan dulur wadon ya Zainab Ummu Kulsum nyatana Ummu Kulsum Fatimah lan Siti Fatimah wa Sukainah lan Sukainah bintal Husain kang dari putra wadon Sina Husain radhiyallahu Sina Husain pasakal pasakatulan ngeding apa pirang-pirang kang basak ma'ahum sumertane kabeh ruusal qati ing pirang-pirang ruusal qatla ing pirang-pirang sirah pirang-pirang kang den bunuh. Ieu mah nyaritakeun dongeng tentang dongeng Karbala ke insyaallah kukula didongengkeunana ieu mah sakadar nyaritakeun hadis cek Imam Qurtubi bahwa ia hadis sanad sahih teu aya kacacadan nyaritakeun tentang dibunuhna Sayyidina Husain nu mentek disebut gelarna Husain Syahid. Nailah teu aya kacacadan bahwa hadis eta teh jelas sahih cek Ibnu Abbas sagol kaum ngagiring kaum kasapirang-pirang putri putra putri atau cucu Kangjeng Rasulullah anu marulya bizalikal yaum dina poe eta sakumaha digiringkeun pirang-pirang boyongan diboyong kabeh dibawa ka Kufah didinya kalaluarlah manusia wa ja'alu yanzuruna ilaihim ditonton ku manusia-manusia di Kufah. Nah mandek nyaritakeun teh bahwa di rombongan boyongan putri-putri Kangjeng Rasul cucu-cucu Kangjeng Rasul hiji aya nu ngaran Ali bin Husain Kangjeng Nabi boga incu ngaranna Sayyidina Husain Sayyidina Husain boga anak ngaranna Ali jadi Ali bin Husain geus berarti ka Sayyidina Husain teh incu ka Ali mata Ali ngaranna buyut. Jadi buyut Kangjeng Nabi eta ge kaboyong saat eta. Nah ialah hanjana keur panas muriang luar biasa sadidal marad dibaringkus lantaran Ali teh termasuk gagah. Ali teh termasuk pohara jasa dibaringkus leungeunna teh dihijikeun dikadiekeun jadi naon kitu ngaranna ditalian. Dikadiekeun geus teu berdaya jasa. Diboyong. Kemudian gitu nu diboyong teh deui ieu gitu Zainab binti Ali di Sayyidina Fatimah jadi kang ngan gitu Siti Zainab ditikah kitu ku Ali na ieu gaduh putra ngaranna ki teh Sayyidina Ali kawin jeung Siti Fatimah kemudian boga anak ngaranna Zainab incu tah Kangjeng Nabi maka Siti Zainab teh incu lain Zainab putri Kangjeng Rasul
aya Zainab putri Kangjeng Rasul nyimak aya incu eta ge sarua diboyong deui dulurna ngaranna Ummu Kulsum aya Ummu Kulsum putri Kangjeng aya incu Kangjeng teh boga anak 4 hiji Siti Zainab nomor kaduana Kitu Ruqayyah katiluna Ummu Kulsum kaopatna Siti Fatimah tama putri-putri Kangjeng Rasul ngaman ngapalkeun eta atuh daripada ngapalkeun anak oma Irama mah tah sia mah ka anak oma nyaho putih Kangjeng Rasul kurang nyaho mantak saliru mana anak mana incu atuh teh nyaho jeung di dituna nah, jadi hiji Siti Zainab nah anu marilu kabeh ka Madinah sanajan panderi nomor kadua Ruqayyah adina ta nomor katilu adina deui Ummu Kulsum nomor kaopat Siti Fatimah ta eta mah putri Kangjeng Rasul anu geus dijelaskeun bakal jadi penghuni surga ku Kangjeng Rasul geus jelas ta mata nah ieu Sayyidina Ali nikah ka Siti Fatimah nah boga anak deui dingaranan ku di Arab kos kitu di Arab mah dingaranan deui eta Zainab padahal Zainab teh putri nah ieu mah incu Kangjeng nah kemudian aya deui ngaranna Ummu Kulsum incu tah mah diboyong sarua aya deui ngaranna Sukainah ieu mah putri daripada Sayyidina Husain nu kadua nah eta tah diboyong Ummu Kulsum naon gitu Fatimah jeung Sukainah Fatimah incu Fatimah jeung Sukainah putri daripada Sayyidina Husain eta ge sarua diboyong nah ieu wasaqal pasaqatu ba'hum rusal qatsla oh ditinggalikeun diboyong ditongton luar biasa ieu nu bakal dibunuh turunan Kangjeng Rasul teh dibeakeun kabeh supaya geus ulah aya turunan Kangjeng Rasul ngan untung ta eta tanu ngaran Ali Muriang sehingga manehanana saat perang dahsyat luar biasa lain embung perang Muriang parah geus kulantaran Muriang parah teu milu manehanana mah geus kabeh dibunuh memang sengaja ieu mah dibeakeun kabeh bea kabeh nyana seserian selesai Kangjeng Rasul selesai Muhammad turunanana moal aya nu timbul deui geus kuari mati turunan Muhammad geus teh aman nyana horeng aya nu tadi gering teh eta teu milu perang mantap gering teh aya hikmahna ji atuh gering teh aya hikmahna tah mantap mun urang dibere gering tinggal urang konfrontasi jeung tafakur naon ieu hikmahna ieu naon ieu hikmahna ieu naon ieu hikmahna tinggal kitu bae lamun bapak urang gering naon ieu hikmahna pasti paeh hikmahna pasti aing kabagian ya nah kos gitulah jadi ku Gusti Allah dimuriangkeun digeringkeun parah sebab lamun muriangna setengah-setengah putri cucu putra Kangjeng Rasul pasti perang teh luar biasa lantaran neuleuh abahna neuleuh akina perang teh geus jadi lalab geus eueun naon perang paeh di medan laga teh geus amis jasanya nama hayangna teh perang paeh hirupkeun deui perang paeh hirupkeun deui perang paeh hirupkeun deui hayang kos kitu bae ta turunan Kangjeng Rasul mah mantak datang ka kuari dahsyat jasa para habaib teh moh nya nama lamun ditah perang siap pas lu duluan dah gua belakangan nah ieu aya nu diburiangkeun ku Gusti horeng aya rahasiahan nanti timbul ti dieu bakalna anak incu Kangjeng Rasul ambalayah ka unggal negara an aman tah sanggeus sakabelah dieuna gede terus jana kawin timbullah anak cucu ieu ka dieu ka unggal negara kuari ka Malaysia ka Indonesia terutama wah turunan Kangjeng Rasul ieu lamun teu aya turunan Kangjeng Rasulullah wallahu a'lam nah ieu bangsa wali sanga na eta turunan Kangjeng Rasul terus kabelah dia ada para habaib nu baheula di Jakarta jadi mufti Betawi Habib Usman eta wah luar biasa kemudian Salim Jindad Jakarta pohara luar biasa terus unggal negara komo kabelahan Irak Iran mah terus cucu Kangjeng Rasul teh tersebar di mana-mana ieu mah keur carita anggeus-anggeussan ditumbangkeun baheula ku para pasikin ulah aya turunan Muhammad sebab satungtung aya turunan Kangjeng Nabi pasti timbul perang teu meunang aya munkarat
Jaya alhamdulillah ngan teu kuat bae di Indonesia teh geus wah pohara jasa. Jadi mah sarua jeung urang nembragan gunung. Encan waktuna. Ngan kakarak ngomong doang mau liwatin ngomong tewak bebeskeun. Liwatin ngomong tewak bebeskeun. Sebab naon? Lain urang Indonesia nu menguasai Indonesia tapi orang bule. Lamun orang Indonesia baik menguasai Indonesia nurani orang Indonesia mah dedeh jeung nyaah moal datang ka kumaha tapi tekanan ti luar tangkap embung orang nangkap awas si anak we ditangkap tangkap jebrus seri banyak nama ngarokok surutu nurut sia kai ayelah di urang mah kos kitu. Namun urang nyaritakeun Indonesia waduh capek ngan tetep tenang baik memang perputaran dunia mah kieu jeung kieu ke geus aya deui nu bakal timbul nu bakal kitu nembongkeun tajih Indonesia ujianana muringkak bulu urang barat ge heuleuh manehanana teh sieun curugna bakal lancip jasa ujianna serang memeh serang orang tinggal nungguan baik secara internasional na orang nungguan Imam Mahdi secara nasional na orang di negara orang geus sarua keur nungguan kitu kesatria sebab geus rusak jasa kuari pemerintah geus arah jasa kana bener bangunna teh abrut-abrutan nu kos kara itu gen bae deuk datang ka mana heulanan angon bae heulanan ke kuari keur aya engke ge bakalna insyaallah lain lalagaan yang ke di Indonesia mah ulah dikira tuh antak sarariap bae kuari geura asah golokna memeh perang atuh pencit-pencit nu aya di dinya kotok saha bebek saha pencit deui keur carita masalah kitu cucu jeung buyut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaha engke nu bakal terbunuh ke bakal dicaritakeun wa kana Muhammad bin Hanifah wallahu a'lam bishawab.